antar ku ono. Atun ka sa deui selain ka ono mah. Arok, arok. Mana arek ka mana, Rok? Sorangan bae. Aing dek ka imah wademong. Banian eta si Arok. Ka dieu sorangan bae. Heula teu siga kumaneh. Ono. Pit, kunaon sia di dieu? Pan aing mah tes di imah Aki tuh, imahna di ditu. Rok Arisya ka dieu endek naon, sorangan bae deui teh jeung emas sia. Aing mah kareul, ka emak jeung bapak aing gawena ribut bae. Terus lain dek ka imah wademong lah tuh, imahna di ditu tuh. Tolol sia kareul kakolot sia sorangan. Dasar sia Rok kebiasaan. Wah, Arok. Arok, sia naon sia ka dieu? Emas sia mana? Wawanian amat si Arok sorangan bae sia. Emas sia mana? geus wae ulah nanyaan mah bae, anak bakar kareuheur ka emak. Sia kareueul kunaon ku emas sia? Lah wa. Emak mah jeung bapak ribut bae. Anu bener si Arok. Heueuh. Aduh, kasih Sarok. Para sia bae jeung salakina. Lieur aing mah. Heuh wa. Geus lah anak da ka dapur heula. Lapar. Geus geura ka dapur itu. Si Arok karek datang minta dahar. Emang di mana oke jok itu? Kemudian bila teuing ka mana ta? Sia geus dahar. Boro-boro dahar. Kejan lagi eueuh. Geus lah anak bedak balik bae ka imah emak. Bawa tuh beli bias. Aduh. Karunya apa ke si Aroknya? Gara-gara si Saroh ya. Ka dia dicapak wae si Saroh. Duh, gara-gara aing ribut ya jeung salaki. Anak aing kabur, ka mana nya? Tapi paling moal jauh ya ka imah Uwana. Disampeurkeun lah. Be aya. Kawawi awewe. Kamu wah aing bae si Saroh. Saroh. Sasia yang warung aing. Ih, teh inget gitu sia, anjir mantan sia, baheula ke sekolah SMP. Oh, heueuh aing inget. Sia si Dada inya. Aduh, ih yang mah. Sia kumaha kabarna? Ih bae mah ngajomblo bae teh baheula. Kelaku si sia mah bareng. Lain teh laku, aing teh bisa move on teh sia, ih. Lah, teh ucing sia. Terus lah aing deuk ka imah Sidemung ya, ka imah kakak aing. Terus neangkeun anak aing. Kabur nyeuna tadi nempo aing jeung bapana ribut. Ustaz. Ih ucing, teh ucing mah sia meureun Saroh. Sia mah teh nyaho meureun aing gol penting mikiran sia bae. Aing. Duh, aing nyareun anak aing, ayeuna mah kapagi mantan bae lah. Mantan teu ganteng-ganteng tuh bae kok. Itu bae. Assalamualaikum, kakak. Kademong. Kademong. Kamananya kakak aing ya? Gegerau keluar-luar. Kunaon si Saroh? Ih, Kak, nempo si Arok tuh, ka dieu. Si Arok mau sebalik. Gara-gara siapa saya aja lagi sia. Bohong lah kakak mah. Coba, orang dek neangan heulan. Ayo, os. Saya mah teu percaya Saroh. Geus balik Saroh. Ban-ban amat si Saroh sia. Os lah. Habis balik mah lain ngomong di tadi. Astagfirullahaladzim, Saroh. Teu percaya amat sih dia mana? Ai si Saroh nekan kakana aya naon nya. Para saya kitu yang salakina. Ah, tangguhan baik wae di dieu. Saya nyaho balik deui. Tuh kan, cok aing sia balik deui. Pasti sia ge sarua kangen ka aing kan.
Boro aing kawan kasia, nu aya aing laliar ya dengan anak aing. Keur liur. Lah sama liur mikiran aing meureun. Daripada liur, mending orang diuk heula jangan yuk. Ja urang geus kebeli teh kepanggih. Oh saya tuh lah, aing liur kok capek. Aisyah liur kunaon sarok. Pugu aing mah 100.000 jeung salaki aing. Ayeuna anak aing kabur bae di imah. Aing lihat kuringan ka mana nya nanya. Sok aing ge keur ieu kawin jeung aing sia. Nya umeureun aing mah bager jelemana. Sia mah ganteng deh melin. Ganteng di mana? Si Arok gara-gara masa jeung aing. Tuh kan bener firasat aing. Saroh, Duh, salaki aing didatang. Saroh. Sia ngomong rek dengan si Arok tadi pas saya jeung aing. Yang ona sia katimuan ieu jeung si Dadan. Sanu katimuan, orang keur ngeyuhan capek diuk. Baik lah. Aduh, suwe amat aing. Karena kena PDKT panjang ini saro. Dah hatang salakina. Suwe ini. Iya, dengan si Arok malah kepanggilan si Dadan Aisyah. Orang keur ngaso. Balik.